Kumaha darahna? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah sami Abdul ge damang. Tapi abdi ayeuna sieun kabeh kopi 18 teh sabab teh pisan kobarna. Sami Abdul ge sieun. Ari virus corona teh asal di mana sih? Hari virus corona soal teh tiap corona. Virus ieu nyerang bagian otak bae memang. Virus ieu teh nyerang sistem pernapasan dina paru-paru orang. Seperti misalnya lemak di dada. Nah, benar saudara, ciri-ciri jalma nu kena virus corona biasana ngarasakeun meriang, batuk, jeung pilek. Wah, benar. Saudara abdi pengalaman gejala eta anu virus ieu. Dia bawa ke rumah sakit, sabab penularan virus eta teh bisa lewat batuk atau bersin jalma nu kainfeksi. Oh, gitu.